mah yang kawin. Yang kawin ujang teh. Udah pan ujang teh kasep. Ku mamah geus dimodalan, geus dipangbelikeun mobil, geus pangbelikeun HP anu mahal teh geuningan nah awet hayang kawin teu payu-payu. Wah, cuma mah yang mah erot heula. Ma erot. Hayang ngagedean deui nya. Hayang segede itu. Padahal cenah mah erot aya keneh gitu. Tapi eta justru geus maot mah kumaha. Mun mah erot geus teu aya mah, mamah keur nyieun balung tuh Pak aku di jeroan di pelakan lele kumaha. Kumaha? Pokoknya masuk patilkeun kana lele. Dijamin. Tapi main saminggu. Wah, sabulanon dijamin aja. Nyata kitu mah kapal. Cik Ujang si kapatilkeun ka lele kan. Karunya teh anak mamah itu si Ujang yang ngagedean cenah ucu. Dodo. Karunya. Negria, negria, rendah